Kemana sih BH orang? Ieu si ibu oke. Mana cenah ih? Mah dalaman urang deui kitu wae, mangeteuing urangnya ih pernah kana imah tatang biasana teh aing dalaman-dalaman anu budak warna masuk pijeun pelet eta teh kubatur. Sekali urang teh bogoheun kana nina. Ieu mah sieun banyak teh. Assalamualaikum. Geun teh di kawan mana? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pai. Eta si anu urang buka. Eta mah urang eta BH urang. Apa salahku sama kalian? Mana salah? Mana nyolong BH urang teh beja-beja. Coba lamun pek mana teh beja ka urang. Beureun urang kudu siap-siap ngumpulkeun jelema ragem supaya mana gebugan barang nyok ya. Ih eta masuk angin geura mana buka eta nu urang BH urang pantesan leungit-leungit ka mana wae kumaha dipake. Eta ku awak jeber oge melar geura BH urang. Aduh, eta enak banget. Meuli buuk maneh mun dirupay-rupay kana BH urang. Atuh kuduna mah udah kana BH urang oncot. Eta buka. Pakai sedah-sedih segala. Buka tuh. Mana mah teu pantes make nu kitu. Mana mah pantes make kulit duren di dieu tah nyarok cok. Gue si Gondrong lagi masak naon? Kangkung aja deh masaknya. Udah lama gak makan kangkung. Mas Gondrong, ada kangkung tuh? Habis, sudah diborong sama orang depan tadi. Kayak kangkung si imut deh, mending mereka harus. Mendingan arek yang tukang sayur mulain. Weh, kieu si Gondrong kangkung geus imut. Biasana ge mah anak si Gondrong mah sakompekeun besok tara imut. Terus lu ayeuna yang tukang sayur ka mana? Di mana sih tukang sayur teh? Sorana aya gerobak neueuh ka mana aya kangkungna aya geuningan. Hai sahabat sayangan. Astagfirullahaladzim, mana di mana geuning eta beungeut maneh? Kumaha sih maneh teh di mana-mana nongkrong? Oh, jadi nu biang kerok teh maneh. Kangkung gebeakeun sagala di tukang sayur. Urang rek meuli jeung ibu-ibu teh kabagian tuh. Sok jelaskeun coba naon eta? Naon eta maksudna baju kitu? Geus sekalian bawang, cabe, tomat, tah geus gantungkeun kabeh sekalian. Baru dari Kukang. Kungkang, ayo maneh mah. Ari kungkang teh bau onyod. Bau teh meuli hiliwir sok napal. Maneh mah ari ngomong sok ka mana karep. Anda kecantikanku yang sangat elegan. Geus maneh mah teu cocok nanaonan geura aya kangkung dijual baju. Geus maneh mah cocokna jeung make baju bodas. Geus dina turun Italian hiji 2 3 make kapas. Tah eta keur maneh mah cocok. Jangan mau kayu. Nah, ieu ngaranna sanguliwet buatan Natal. Natal sih. Ari ieu resepna naon, Bu? Resep heula ieu mah. Sereh, salam dan lain-lain, Nur. Dan lain-lainna naon, Bu? Engke ku ibu dibere resepna dina WhatsApp. Mun teh dina email. Ini mah kayak pisan boga email segala. Urang yang ngurang teh boga email. Aduh, ngadahar naon tadi? Asa blak-blak. Aduh, geus nongol ya, aduh teu kuat. Aduh. Astagfirullahaladzim.